udah ka dia. Udah. Dia. Kumaha teh? Punten pang meserkeun tahu, hujan-hujan kieu mah enak makan tahu. Astagfirullah. Teh, rek di mana parkirna meser parahu? Teh, da ribet atuh parahu rek di mana teh parkirna? Pang belikeun tahu. Tahu atau gehu eta gorengan anu didinya we di depan. Teh, meser parahu mah kudu aya cai teh bade di Citarum tah. Ame bisa parahu mah maju. Naon? Teuing lieur abi manita pang meulikeun tahu. Kan si teh bade meser parahu si hebat meser parahu rek di mana parkirna? Kamu rek meuli perahu. Meuli tahu atau gehu, kamu nu ngomong capek. Meser tahu. Astagfirullahaladzim si keukeun dinya. Meser parahu naon gajihan dina Facebook. Bade meser parahu. Tuh tong mau anu kieu wae abi teh da teu budag era ku batur. Ya, da mungkin sih. Bari sok dikadiekeun abi teh dan teu budag normal. Sik atuh era atuh alah. Si anak kudu jelas nyariosna. Tolong kudu kitu wae Nu sing tari kudu jelas yang kepeta. Sok, ieu naon ieu jawab. Korek. Kadengeun. Bala-bala. Tuh, ya. simpen wae simpen wae. Nanti kadengeun. Era Hujan-hujan kieu mah meuli tahu. Kamu nu ngomong. Ini rasanya normal. Senal capit. Tuh, udah biasanya. Geus we eta keun make selang lah pang meulikeun tahu kitu sok. Tiung. Tuh. Geus saya make ieu cek abi oge. Punten, kenapa punten? Pang meserkeun tahu bulat, pang meserkeun tahu Sumedang. Tahu Sumedang, Tahu bulat. tahu bulat. Ya. Aya, Mana tuh artosna? aya teu. Eh. Jeung lingeunya mun itu ieu. Aya teu. Aya didinya jalan deket masjid. Heuh aku kamu Pang meserkeun 10 ribuan. Oh. Kosna kan teh ajeun sukeun. Masih teteh nyanya. Tong make nu era aku batur bos simpan